Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sedayana wargi Jabar anu keur nyakseni SIM kuring di Warta Jabar. Waktos ieu cing salawasna dina pangalindungan Allah Subhanahu wa taala. Sateu acana tepangkeun SIM kuring Hafiz Febriansyah anu bade ngadugikeun sawatra warta kartos kajantenan minggon ieu di 7 menit kaharep di munggaran kuarta program anyar anu diayakeun Gubernur Jawa Barat nyaeta barak militer pikeun ngabentuk karakter rumaja anu bermasalah. Iya. Masa yang hati saya berubah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi natelakeun ngan program barak militer pikeun rumaja anu bermasalah teh boga tujuan pikeun ngawangun karakter disiplin mandiri jeung mulangkeun jati diri rumaja salaku generasi nu bakal neruskeun bangsa. Cek KDM sakumaha sebutan akrabna Deddy Mulyadi ramena paripola brutal nepi ka lampah kriminal di kalangan rumaja teh mangrupakeun tanggung jawab bareng antara kolot jeung negara. KDM nekeunkeun yen kesertaan barudak dina program ieu kudu meunang izin ti kolotna. Sabab aranjeunna teh masih keneh aya dina kawenangan kolot. Salajengna peserta tetep ngajaga statusna minangka siswa di sakola asal sarta milu kana kegiatan diajar di tempat latihan militer atau barak. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ngarepkeun ngaliwatan program ieu generasi ngora bisa jadi pribadi nu tangguh, kuat jeung hade sarta siap menyang hareupan tantangan mangsa nu bakal datang. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ngarepkeun ngaliwatan program ieu generasi ngora bisa jadi pribadi nu tangguh, kuat jeung hade sarta siap nyang hareupan tantangan mangsa nu bakal datang. Hayu sami-sami urang ngumpulan jeung ngadukung program anyar Kang Deddy Mulyadi ti rumaja nu bermasalah pikeun jadi penerus generasi anu miboga karakter leuwih hade. Sakitu wae anu bisa SIM kuring kasanggakeun ti warta ayeuna. Hapunten bilih aya kalepatan tina ucapan jeung perbuatan SIM kuring. SIM kuring pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Warta Jabar.